bangga diri. Iblis lebih patuh ti urang, iblis lebih keren batan urang, iblis ibadahna lebih hebat batan urang, iblis lebih apal karena Quran. Kunaon iblis dikutuk Allah? Hiji, sombongna Pak. Urang karena Quran tepati wawu, salat ge belang betong, ka masjid jarang langka, pengajian kiai rame, ai sombong geus leuwih ti iblis. Bener lur? Iblis mah teu ngaku ahli sawarga. Kadang-kadang cek iblis sirik ka Nabi Adam. Ya Allah bet ngajadikeun Nabi Adam anu leuwih mulia, kuduna kuring nu dijieun tina seuneu nu leuwih mulia. Sakitu panyakitna sombong nepi ka Allah ngutus ka iblis, anjeun dikutuk ku kami. Sombongna Pak. Anu paling parah urang. Asa leuwih urang Pak. Iblis onaman kana Quran katalar ari urang. Apal abdi ge. Iblis onaman patuhna heueuh ari urang. Nah, artinya